Orang mah teu paham bi euy. Ku perusahaan negara sakelas Pertamina geura ngalakukeun kecurangan. Kecurangan kumaha di A? Teu apal di Bibi. Teu pugu ge. Yeuh, Bi. Jadi salila ieu teh Pertamina teh ngoplos Pertamax jeung Pertalit. Jadi lamun orang meuli Pertalit teh hargana teh harga Pertamax, harga leuwih tinggi kualitas rendah. Rek teu lieur kumaha anjir ieu negara. Ampun teuing. Lah, teu silang dari pikiran A, urusan negara eta mah urusan urang kon we. Ayo Bibi. Pan orang teh selaku konsumen meureun Bi, urang teh merasa dirugikan atuh. Bibi. Bari jeung eta perusahaan negara ngalanggar hukum. Arek bener di nguruskeun hukum nah anjir negara urang ieu. Ngalanggar kumaha di A? Di pom bensin mah ulah teh dilarang merokok dan dilarang mengoplos, ngalin. Nying. Cuma anjing dijelaskeun. Dilarang ngerokok anjir. Aya wae ieu anjir bedug magrib ya.